Ah, aya si Akang geuning. Naon maneh geus panggih deui wae jeung maneh. Geuningan nyandak gunting Kang. Naon? Eta geuning nyandak gunting. Heueuh, sugan we tuh. Keur lempang kieu teh nu nitah nyukuran. Sugaan muruhan kitu. Moal atuh. Moal aya. Hari maneh ngaranna ge atuh susuganan. Sugan aya nu bade dicukur. Kayak kurang pan dipangnyukurankeun. Ari Akang geuning eta buukna panjang. Ieu mah tugas ciri khas euy. Da atuh lain dicukur. Ari ka baturna waran bisi deui dicukur. Bae atuh. Maneh rek dicukur mah. Moal abdi mah tos saya rambutna ge modelna ge tos kieu, tos gaul, tos pang. Gaul kumaha eta model sakitu jabrik kitu ceuli katutupan. Ari Akang geuning eta buukna panjang. Ieu mah tugas ciri khas geus meunang rapih-rapih. Rapih kumaha eta? Emang sok dikuramas kitu? Sok atuh urang mah unggal poe ge dikuramas. Rek dicukur ku urang sok. Muruhan we 10.000 ka urang. Moal daripada muruhan mending dipeserkeun bako. Kana bako wae ieu mah yeuh. Sok bisi sakali-kali rek dicukur ku urang. Moal Ieu mah yeuh. Naha bat meung eta geus jabrik kitu. moal ieu mah tos sering disampo. Dibob modelna ge. Model jadwal tuh eta mah kurang gaul pisan. Kuat ka dibengkar kitu. Nya Kang, ieu biasa we. Aksesoris. Bengkar aksesoris. Batu ali aksesoris mah tuh. Lain bengkar boga teh batu ali. Atara gaduh batu ali. Bade nyungkeun ieu ge ke karencangan batu ali mah gampang atuh Kang. Kangge aksesoris mah. Sok kasaha kitu minta batu ali. Eta we kasih Mang Asep tah. Mang Asep seueur batu alina sararae teh. Maneh mah minta wae. Lain mere. Iya we situ Kang. Erek ka mana eta bieu? Iya Kang, abdi teh ada milarian huntu. Nah, huntu di teteangan. Kunaon kitu? Murah gak Kang, nu handap 5. Mana we Kang mendakan huntu abi. Inget tuh. Nanaonan neneangan huntu nu murag. Ayo moal huntu maneh. Nya tuh huntu abi ragrag di jalan tadi teh abdi teh tos di parapatan gitu, we di parapatan. Tah nuang eta baso. Ari pas ngagayem karaos waos ngahandap teh aya 5. Asa murag asana teh. Murag di mana eta bisa murag gitu coplok gitu. Emang huntuna asli lain. Sanes Kang tilas huntu palsu. Jadi huntu palsu gitu. Nu abi dia lem. Tah Make lem naon eta? make lem kayu abi teh. Nu handap teh dipasang 5 tina plastik bahanna teh. Be huntu palsu dina plastik. Nah lain dina emas atuh. Batur dina emas huntu palsu teh dina plastik. Jeung salah atuh piraku huntu dilem ku lem kayu. Nya Kang da teh aya lem. Nahan teu kuno ahlina atuh maneh teh masangkeunna. Awis Akang. Meser waosna oge 300.000 hiji eta teh.
Acan ngalaem sok ngajendol. Hoream teuing abi masuk meser we dina online wawas palsuna anu tinu plastik itu sami-sami keneh cek abi mah. Tuh daun tuh palsu mah tuh eta bahan dinu plastiknya. Muhun. Tuh pasti bakal coplok, bakal rag-rag. Komo ya di lemna ku lem kayu, satu nyambung lem kayu mah tuh kudu jang koresi triplek. Tawa misalkan maneh yang eta non lemari gitu lem kayu pasti sok dipake. Puguh abi teh. Akang mendakan tuh untuk abi. Ingat orang mah teu manggihan untuk maneh. Eta bis rag-ragna kumaha eta di mana? Ya di jalan we tuh sugan ku akang ka timu. Eta teh keur sesah-sesah teh milarian abi. Ingat tuh. Geus teu kudu diteteangan untuk palsu mah antepkeun we. Bagas kajajak kucing. Sugan we tuh ka timu engke. Bakal muat tuh dinu plastik mah buah katajongan. Buah karuang ku tanah. Untuk palsu wae diteteangan. Tuh da Kang sesah deui abi kada pesen deui meureun online. Karya we tuh pesan. Naon hesena. Kitut maneh. Punten akang teu kahaja bieu. Cik atuh sopan hareupeun kolot teh. Kitut sangeunahna kitu. Kitut deui wae ieu. Panas beuteung meureun. Punten pisan akang tadi abi tos tuang sareng eta tah goreng hui di tariguan gitu ngangge sangu. Kaya deui modahar jeung goreng hui di tariguan. Yang balado atuh. Da teh aya deungeunna atuh akang biasa we saaya-aya abi mah. Goreng hui di tariguan di sanguan sapiring belawak we. Teu bingung atuh. Kaya aya wae goreng hui di tariguan make sangu. Pasti atuh mejos wae maneh teh. Era atuh hitut dekat babaturan. Cuek we akang dari tos kumaha daripada ditahan jadi penyakit coba. Akang sok hitu tara. Nya sok atuh sarua. Anda tara sembarangan hitut oge atuh. Dijaga urang mah euy. Itu wae dijaga si akang mah. Memangna hayam. Hai maneh mah nya ieu mah. Maksudna dia mun hareupeun jelema kolot bawa dina riungan kitu. Urang teh ulah sok asa saprot mah gitu. Da lain hayam atuh. Sok pikir kumaneh. Dari teu katahan atuh mending didutkeun we. Geus hitut deui wae maneh mah. Nyari beuteung eta teh. Puguh ge ieu teh ditahan. Ngan kagok ye milarian huntu ye 5 teu aya abi. Kusahanya buah katimuku saha gitu. Moal kitu katimuku Kang Didin. Ingat tuh. Semua mungkin. Mungkin katimuku Kang Didin. Sok di kebon atuh manehna mah. Sugan we atuh katimu. Kumaha tuh. Ada di pelarian we kapayun Kang sugan katimu deui sugan masih milikna gitu. Lebar gitu. Untuk 5 eta teh. 5 tuh sabaraha abi teh meser. Sabaraha kitu meuli. Dina online lain. Nya dina online. 1000-an hiji. Jadi pamilih mah teh 5.000. Murah geningan. Pare sugan teh 100 ribuan.
lah di teteangan segala maneh teh balaga Ada orang pesen deh ya tukang. juga tuh teangan lah kali itu untuk palsu aya di teteangan asa kacil ayo mah Ada lebara tukangnya. Kang abi ke payunannya sugan katimu di payun. juga tuh ada ada emang katimu eta terap gede heuh Bakal tuh. Daya ngewa tinggal. Tinggal. Tuh awas abi nu handap tak aya. mana nempo Ah, yalah bea akun tuh maneh mah euy sarua geuning jeung urang ya tuh bea kieu tadi tambah aku untuk palsu nah itu saya lain ditambah Kang. Ah, ah hoream teuing ngeudir kudu ditambah sakararagok anggar we atuh teu siga untuk asli guyam-gayem moal ngeunah si Akang mayang ya kurang gaul pisan heuk tambah ku untuk palsu. embung jauh-jauh ka ditu rek diteangan mah Tuh silakan atuh nya. ajog Ayo Kang. sok aparah ieu untuk palsu wae di teteangan pirage huntu kurang dasar